Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun ka sadayana anu parantos ngucapkeun ngawalar salam mugi-mugi kenging ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci nu kagungan urang sadayana. Mugi-mugi kuayana urang dina danget ieu tempel dihaplah barokah ieu, mugi-mugi kenging ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moal panjang lebar anu kasangakeun panginten kedah nama ieu teh anu sumarios kieu teh babah asuy anu nyangakeun teh mohon kumargi ieu teh ka peto mohon kedah pakaulan cenah kitu. Dupi anu dipimaksa teh bade nganteur anu teu ludeung, bade jajab anu beurangan abah ieu teh mohon. Nyatana Cep Dedi Irawan cenah lamun peuting tega kanu sare, lamun siang tega kana tuang, sing horeng si mana horeng teh barang ditaros ku pripados teh cenah aya anu dipicinta, aya anu dipitineun. Nyatana Neng Nisa Rengganis, Neng Nisa Rengganis tentunya mohon kukituna Motor simpen dulu. barang ditaros ku pripados Kita parkir gitu. Cep Dedi teh tos bulet tekad saurna teh hoyong ngadahuk nyatana ka putra bapa di dieu, nyatana Neng Nisa Rengganis pamugi atuh pamaksadanana ieu murang kali teh cing kenging magfirah Allah Subhanahu wa taala rehing dina dinten ieu Jumat kaping 28 banyak mohon sejadi istrenan nyatana Cep Dedi ka Neng Nisa Rengganis. Sanajan disilihan ku anoja lain oge saurna teh Cep Dedi Irawan teh parantos bulet tekadna, parantos niat hoyong migarwa ka Neng Nisa. Tah ku hal ieu pribados sapara kanca bade nyangakeun Cep Dedi Irawan anu geuningan ku ieu deudel ti palawargina teh geuningan teu jingjing, teu bawa, henteu kapal, henteu kepeul, da puguh teu aya jangjang jingjingeun, kapal kepeulun. Kitu paripaos mah pedah ieu cenah panginten aya cacanakanana batok kohok, piring sasemplek, beas sasiki atau senala capit yang kacai ieu mah tameh lumayan. Sanes teu nyaah, sanes henteu nyatana henteu uninga mung sakieu kaayaanana hapunten samudaya kahilapan sareng kalapatanana. Mangga nyangakeun Cep Dedi Irawan ti luhur sausah pramuk ti handap saipas dampal saur paripaos teh mah getihna satetes amakalna sadami. Mangga nyangakeun ieu pamaksadan pun rai mugia ieu pamaksadan teh cing kenging magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rupina ti pribados penyerahan kanggo Cep Dedi dicekapkeun dugi sakitu bobo sapanong carang sapakan teu soalna teh kata agung cukup lumur jemar pangampuntena anu kateda ditutup ku wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.